Irama sahangan dika geremlir macan sineran bahaya metu Brahmapati pengantikanipun mengkata Saurira kang tanda napannya sinengiring sabda ya sinengiring sabda uning saulir niratan dana panjang sinengiring sabda wala bakti kang dening asih ya dening asih ya kang ngasihin para ketarawa Rebang cinandak layan ya kang keri ingkang lamang gunira denira ya tanpa kadenira pinara wala salin sumabda salin sumabda gurniranipun sinalendra Prabu Anom ing Astina geremlir macan sineran bahaya metu Brahmapati pengantikanipun mengkaten iya paman wiku paman sumangga kapayun lengahna kalayan haturan sasumping panjenengan aduh nger kula paman unyuh sumangga
Mangkomayana hatur nampi kana pembagi Srirajeng anger-nger. Kalayan hatur Cipayun mang ngahaturkeun semah pangabaktis ku heunyuk jeung anger nu kasangakeun. Iya. Ya. Do aja we. Ditampi laksa ketika bingahan. Nuhun. Kalihna teh eta anu mawi Srirajeng anger kersa nyaurupun mang ti sokalima aya pikersa naon kalintang pun mang rewasna nya etas nya antos sakeda paman sae Adipati Kapayun Paman Kunting paman Kapayun lengahna. Kapayun Adipati. Nun kula pangagung nagara unyuk sumanga pun manga sakuni katu nampi kana pembagi Srirajeng anger. Nikmat. Alah. Kalayan hatur ti payun pun manga haturkeun semah pangabaktus konyuk nger pangagung nagara semakeun mangan wajib dipunjung dipuja didamel-damel. Kalihna teh eta paralung-malung kasuhun hapun tenanu katedatina naon rupi kalepatan. Ageng sareng alitna moga ulah kirang tawakuf jeung anger. Nikmat adi nikmat. Kaping 3 kunyuk sumanga purwa Srirajeng anger kersa nyaurupun mang kalayan kakang tua ti sokalima aya pikersa naon kalintang di ajeng-ajengna. Bubuhan tukang melodi eta tepi ka nyerecep kitu ngahaleuang eta nuhun adi nuhun. Adina teh ahli beluk teh. Bisa jadi. Aya naon nger pun mah kalintang ajeng-ajengna bujeng hingga ka punut tanaga emutan larapati kapi hatur nger. Nya. Mangga ieu teh aya naon mang teh reuas-reuas. Sonten-sonten aya petugas ka sokalima yen mang kedah ngadeheus dina dinten ieu. Cobi. Kapinu gawe saprekawis ngahaturkeun rebu nuhun laksa kabingahan ku sumpingna dua sesepuh nagara. Nuhun. Kairing. Lajeng salajeng nanger. Atuh kalihna ti kitu disarengan kurasa kasono nu taya papadana nampi ya laras katilu prekawis kuayana kaririwasan kaula tepi ka timur rasa honcewang hirup malahan dibarengan kurasa gering kana dahar tuna sumawonten kana sare urang gawe ngan ukur gedebag-gedebu guling gasahan. Begininya. Naon janten marga lantaran jadi. Tina perkawis naon nget. Cobi saurkeun ka pun mang ulah aya anu ding-ding kelir sindang siloka. Dupi nu jadi marga lantaran kuayana Panawa anu kiwari geus salamet tina durukan sigala-gala sing horeng anu tutung salapan jelema teh jelema anu ngemis anu nyilurup milu monok di bale eta tempat duning. Panawa anu diduruku Purocana teh kapinu muncul di nagara Cempararja dina bangsa Sayemara Drupadi. Didinya kaula bisa nganyawankeun yen Panawa masih kena hirup. Atuh ieu
nyumutkeun beja nu beunang dipercaya ayeuna teh Panawa sareng bibit kunti nali berata teh keur aya di Saptarnga di panggonan eyang abiasa. Taku hal kitu kaula teu nyocokeun cocok ka bubu kumaha lamun si Bima datang minta ieu nagara. Wah. Wah. Gitu Adipati. Nyangakeun ka Kakang tua bobot pangayon ti mantraji. Allah. Anu mawi dihaturanan linggih kedah kumaha pibasaeun kaula nah ieu teh nagara teh pasrahkeun atawa entong. Nyihunkeun ka manangna ti Maha Guru sareng ti Paman Kunting. Tijar meneng ya meneng Gusti Kandenira ya miarsakan kawis pinsal tijar meneng-meneng Gusti Denera ya miarsakan kawis pinsal kaget penggalih mira ya Denera ya miarsa minal wontening penggalih ya penggalih Maharsika mayana kawuhipun Pati Sakuni minaling penggalih nyemut-nyemut pisaureun kanggo ngawal reka pangagung nagara kaingis ayana Panawa nagih janji upang janji pribadi nangeunaan hak mutlak warisan astina netelakeun masih kena salamet tina durukan sigala-gala wanera hangan ika Jang Adipati nyangakeun we Kakang tua nyangakeun kumaha saena dina waktos ayeuna prasanten da aya pisaureun sareng daya cita mamua aya nu langkung ti salira mangga Paman enas pangemut pun mang dina darasan dieu Sri Rajeng Angger ulah kagungan emutan risi paur sareng gila ini kanggo naon eras naonan dupi ka paur sadaya-daya datangna si Bima bakal nyokot hak mutlak ieu nagara kaula era